Warta Sunda. Dina sababaraha menit kapayun. Simkuring bade maturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu paranting. Raha waktos kapengker. Aya hiji gempa ngoyagkeun wewengkon Palu jeung Donggala di Sulawesi Tengah. Dina dinten Jumat kaping 28 September 2018. Sababaraha korban parantos kapendak dina sababaraha tempat. Hayu urang tingali waratana wilujeng Nyason. Saurang oge bisa ngaramalkeun iraha jeung di mana hiji gempa sarta tsunami. Ku kituna wajar warga Palu jeung Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dumadakan panik nalika aranjeunna lengkah dina taneuh oyag. Anu satuluyna diteruskeun ku gelombang pasang saluhur 2 nepi 6 meter dina laju 200 nepi 400 km per hektar. Nu nabrak di Selat Makassar Jumaah 28 September 2018 telat sore waktu lokal. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Gempa nu disusul tsunami eta ngakibatkeun leuwih ti 800 urang tiwas sarta ratusan luka ku musibah. Ngajadikeun bencana ieu salaku salah sahiji anu pangtragisna dina sajarah Indonesia. Pamarentah pusat geuat pikeun mantuan pamarentah lokal di Palu jeung Donggala, Sulawesi Tengah. Dina urutan pikeun ngubaran jelema kapangaruhan ku gempa jeung tsunami. Perlu diapal, bencana nyebabkeun karuksakan signifikan infrastruktur. Sanajan kitu, ruksakna infrastruktur nuju dina proses distribusi bantuan. Mung sakitu wae anu ku simkuring kapihatur. Simkuring Lucy Antiantri. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.